awak mual mawa bekal hiji Allah mana kuarin aya mah aya ngaji ge dia mau bekal urang tawakal tu Allah hanya orang-orang anu dibere katawakalan anu tinggi lah jelema anu tawakalna anu benar-benar di makom tawakul wali Allah ngan atunya nama ngeunaheun ieu urang mah kan lantaran can boga makom ieu ka Surabaya beak duit otomatis kan urang nginjem ngajual nu aya atau nginjem arinya nama lantaran geus aya dina makom tawakul datanglah ke Surabaya haji udah balik ka dieu eueuh duit eueuh bekal eueuh naon atuh kan nya nama bisa peureum bae atau bisa dangdaunan cekal fah datang ka Tangerangkeun fat jadi duit atawa geus teu kitu langsung bae nya nama